Silih asih silih asuh gerak bangun rumah tangga sing waluya lahir batin pamungkas sariring kidung neneda maha suci mugi ieu perhatikan dina paridoan Gusti jeung ibadah ulah pegacing kawas ajare tepi saur Rasulullah estu rezeki mata tepuhi kawas arek hirupna tapi mah kudu sabanding jeung ibadah ulah pegacing kawas ajare tepi saur Rasulullah estu rezeki mata tepuhi ulah kawas hirupna tapi mah kudu sabanding jeung ibadah ulah pegacing kawas ajare tepi punten panganten ieu sawer disingkat wae panganten kulantaran kekeuning pamit teuing teu kayaknya kadangeukeun kewe dawuhkeun mah di ditu sak ulah tong kewe kadi dipanggil sak semangat wur awur Oh